kelas dengan Aswan dulu dengan wawancara kami tugas bahasa Sunda mengenai pendidikan. Naon wae anu disebut budaya Sunda teh? Budaya Sunda teh kebiasaan anu sok dilampakeun dipidamel ku urang Sunda. Ngawungkeun naon bae ari budaya Sunda. Ngawungkeun naon bae ari budaya teh? Ngawungkeun budaya teh seueur nya ari budaya teh ngawungkeun teh nya aya oge kawi aya budaya Sunda teh aya tari ya aya sisindiran aya sajak seueur nya budaya Sunda teh makana ku hideuk eta budaya Sunda teh kedah dimule naon sih ari dimule teh dilestarikeun maksudnya ternyata kudu dijaga sama kurang mah orang Sunda jadi kedah dimule seni budaya Sunda ya mohon sok andi Wujud budaya anu mangrupakeun wae anu katentang kalayaan tetera sok macam cinglar jadi bingung wujud budaya anu mangrupakeun wae anu katentang kalayaan kalayaan tetera tetewati juga ada kan tadi saya sebutkan Bu Ibu dijelaskan bahwa budaya Sunda teh salah sawilna eta naon tadi berikutna aya tari nya tari topeng teh aya sisindiran aya ngawi teh naon nyanyi ya aya ngawi aya oge pupuk ya mun seueur jadi eta bentuk nyata teh nya mun nah itu bentuk nyata Sunda budaya Sunda ya. Terus mau dina angguan oge ta acuk naon cenah budaya Sunda teh kudu dikembang teh acuk naon kanggo istri naon budaya kita keluarga pangsi ta eta salah satunya budaya Sunda acukna acuk kabaya panggi istri panggi upami baheula mah keur hari salah sawios ciri budaya Sunda teh eta ari istri teh naon dikonde nganggo gelung nya mun ayeuna mah henteu kumaha ge mah tos kita di kudungan nya mun sok mandi naon budaya lokal kudu dilestarikeun. Tadi Ibu tos pesen urang salaku urang Sunda kedah mamule nya kedah ngalestarikeun budaya Sunda. Naon tang tadinya ditaros ka Ibu? Naon pangna kudu dinaon cenah tadi? Dilestarikeun cing, amun teu dilestarikeun budayana bakal kumaha? Bakal hancur. Budayana bakal ical. Tah supaya teu ical kudu dimulai urang, kudu dilestarikeun, kudu dijaga ya. Urang mah kudu bangga, orang Sunda kudu bangga. Kunaon kudu bangga? Mari kebudayaan Sunda teh seueur pisan ruang lingkupna nya. Dia bisa aya aksara Sunda nya. Sok aksara orang Indonesia mah geus biasa kitu. Nah, ari aksara Sunda makanya aya khusus huruf Pallawa teh ka eta salah satu budaya Sunda. Nuhun. Di mana asal suku bangsa Sunda? Di mana asal suku bangsa Sunda? Di mana asal suku bangsa Sunda? Orang Sunda asalnya di mana? Di Pasundan, di wewengkon Pasundan, di Jawa Barat. Nah, meterannya di mana asalnya orang Sunda teh nyaeta di wewengkon Jawa Barat. Atanapi Tatar Sunda Galuh Pasundan. Naon wae manfaat ngalestarikeun budaya lokal? Naon wae manfaatna tadi teh didugikeun Bu Ibu. Manfaatna naon mun dimulai ku Ibu teh tadi? Cenah.
supaya budaya Sunda nambi maju. Amun teu dimulai ge tiasa ical, amun dimulai dilestarikeun tiasa maju, tiasa manjelnya orang salaku urang Sunda kudu bangga, kudu reueus nya. Ari bangga teh naon cenah tadi? Reueus. Jadi warna Sunda nya mohon kunaon budaya kudu dipertahankeun jeung dilestarikeun. sami. Amun teu dipertahankeun, amun teu dilestarikeun budayana bakal laas. Kenapa laas? Ical. Kagerus kebudayaan modern. Supaya budaya urang Sunda teu ical, teu laas, teu punah, teu seep, yuk urang mulai nya urang tingkatkeun, urang lestarikeun supaya budaya Sunda langkung maju. Tadi antarana hidup oge teu tararang bahasa Sunda ning sasaurang teh sok kalasan. Berarti hidup teh teu acan diajar anu sukun, mempelajari bahasa Sunda, kebudayaan budaya Sunda. Nyarios oge teh itu salah satu bahasa teh salah sawios budaya Sunda. Urang mah kan sok gengsi ayeuna mah. Nyarios oge hayu we hoyong bahasa Indonesia. Enggak mau, padahal urang Sunda mah anggo we bahasa Sunda eta namina ngalestarikeun alif. Tah sok setiap dinten biasain sampurasun gitu. Assalamualaikum, Bapak milebet ka kelas teh sampurasun, ada rencangan teh nya.